Sampun Rasun. Assalamualaikum hatur nuhun lur tos ngeklik video ieu tapi tong hilap lur klik tombol subscribe gratis lur gratis tong hilap like sareng komen hatur nuhun kanu tos lalajo channel ieu Singgarede milik jati diri Sunda tembongkeun. Ada mogok lah ya. Yuk lah yuk. Yuk atuh di dieu tah. Yukut ya, yuk mah di kita. Ini budak ya. Oh, lamun pangulinan itu. Itu menahan ke budak mah. Ini kok ieu mengembak pannya orang gitu dari itu. Nah, pangojayan bagi sekolah kadinya. Udah kan mah ada eueuh mau ada raikeun ka tempat kuasi mah. Kan mogok ya gampang. Nah, istirahat lah, berang kene. Motor itu diguling, aduh. Ban, si rumah itu, ban, tingkong. Tapi tadi guling. Rumah itu motor teh. Pun. Ini senaran kan. Bos Dila nayangan maran nih, aing teh. Mana euy? Ulin di situ. Di dia lah mogok ya orang mah. Dah, Lempangan. di situ mah. Sep. Tas ngojay aing. Diuk. Ada. Liar jauh. Biar. Motor. Jual mah cang motor. Dia kata sing ngadekeun kan tebusan. 200.000 nya. Mirun seuneu sok eueuh bahana. Kita butuh jang paranti apel itu yang si itu. Ini bisa ya. Yang bisa. Duit aing. Bantulah ah. Ada ya. Kalau ya Awe tuh. bisa ditanyakan ku Umi. Urang mah tapi nak jadi urang mah. Oh, Dan kebon we. deketnya mau ngilukan motor. Bae amoan. Oh, jangan masuk.
puncak tadi. Oke. Balik pelan. Gas nak kabur. Motor bulus kuat banget. Si bedog mana si bedog ya? Nyawa aing si bedog goblok teh. Barang-barang can ambrok deui jelema teh. Pak motor mopong-mopong. Kuat tangkap bedas pisan pak motor ge. Saya mah orang saya mah. Tong kayak mana tempoh heula. Yang ada ngopi ya. Heeh. Wayak ieu alagas ngedeng, urang neangan wae. Kunaon ieu teh? Bungkut-bungkut kos kitu. Tong cabak goblok. Kunaon ieu kunaon? Radi gasna kabur pan. Itu goroan tuh dikeun we kalayu. Ngebedas-bedas teuing atuh numpak motor teh. Tek taraon teh tadi. Rek nyamper ngopi teh nama Mas Honda. Kopi ngararasakeun ka nyeri ge kuat. Ah, mah bohong meureun mah. Yang Ah, bangsa kitu atuh mah. Pada itu anjing, iya dah, tanggarakeun, ih kumaha ieu teh. Tanggarakeun tadi, tanggarakeun. Udangkeun. Aku nih ngese goblok. Langsung ngambulan. Oh, bangga ya mah. Tunggukeun lah, Gus. Coba ini ngomongnya. Aina bukan ya, ainyaan mah. Ya sudah aing mah teh nyaan, teh nyao. Mbak, saeutik. Itu kumaha mimitina buat nepi kaki ya geuning? Tadi teh di sawah. Di sawah. Kapan balik? Punya pacar dia makan itunya. Heeh. Gini. Nah, kuan ibu asal motor teh yo. Kabur gasan teh. Aya tunggul. Iya, nya urang mah sugan teh ngebut. Lain aya tunggul. Coba oh. Lah Main mas marolok ya si gante kunaon ceng Tah teh. teu sia molok teh aturan sampurkeun. Teh aing teh ngajuralik ke karangan pasuku aing. itu nyaho urang mah sugan teh baraburu we. Untuk anu ngangon domba tadi teh rek kalayakan ku domba asa bro ada. Lagi ning kunaon teh kalayak atuh ku domba. Itu bakeun mah teh kumaha. Sadar. Padahal mah kalayak kongkong ku Sadar. domba. Itu kalayak. Oh ya, Gua sabitunya. tuh urang di sini. Oh, ada. Inu yang itu mun itu inu gitu ya. Buan. Inu buan. Kamu ali mah malah naon? Yes, moal naon. Wah, itu. Sok ke bawah jahkeun. Tuh,
ese ya kudu dibantu itu ilmu itu tuh. Nek kumaha ieu nek dipindah doan apa nek kumaha? Aduh, video jangan dikira gara-gara tipis ini mah. Dorong panas. Kipasnya digebotkeun ku pamajikan. Sampai kaki gitu ada. Man, lah mah 3 tahun ini cager sih. Tidak lihat sih. Wah usaha. Aduh. Geus diurut. Geus. Oh. Eta di bakutat itu geus diurut teh jangan di bakutat itu teh sia teh neuleun. Kumaha? Yang penting geus diurut mah. Geus diurut. Itu ku si Abah urut itu. Oh iya. Di bakutat itu teh karembong mah lah teh. Padahal mah tong diurut guna mah. Yang diteuk-teuk. Ih. Mau payu dulu di amputasi mah. Aduh. Ente nek kadon ngopi ka dieu teh ya. Kalau kos kieu geuning ieu ge. Aing ge hayang ngopi teh. Untuk majikan aya meureun jero. Kemana? Dipulangkeun ku aing nami toha pan mupuskeun kipas. Ini mupuskeun kipas. Bepeda aing sok weaan jeung ulian. Kamu lah sudah. HP pupus, kipas pupus. Tadinya mereka mupuskeun pipi ku aing dibetok teh nanti iseun atuh mun pareupeuh sagala hal. Muter radio itu kan. Geus teu rame radio mah. Lah mun hayang ngopi mah geus ieu cager, pamajikan ku aing rek dicokot dulu. Anu jadi teh terus sudah ngopi. Henteu ngopi di masing-masing we lah, di imahna masing-masing. Biar ya kopi mah ini nek ngopi kadang ge. Engke deui we ngopi mah nya. Balik bos ah. Ya ngopi kali teh. Heeh. Nya tinggi. Yola ah. Goblok, aing teu nyeri kala di tempat ditanya belum. Dirun seuneu sok bahana. Kita butuh yang peranti apel itu yang si itu Ini bisa ya. yang bisa ya. Sampai Aku enggak dipuk cuek. ngeplos awaskeun atuh eta na awaskeun awas. Jangan teh kasar goblok. Nah, ini teh banyak yang lagi kekedengan. Kat. Geus. Geus. Dia carinya ditulis ke Bangkurang tulisannya di sana ku sabab si Edina ge suku nyerieun buyar heula Kumaha rek lalanjutan mah teh kalabasan mah teh. Moal geus bubar. Ya. Untuk lawan si botak. Eta karembong saha eta. Karembong di mic. Paling tinggal suluh cuy. Karembong. Bau suluh luar biasa mantap we. Bau suluh. Apa natural? Sundana aya pisan we bau suluh. tapi ya anak desa Anak desa urang Oke. mah. Oke. Jati diri Sunda tembongkeun. Cici di bedog. Apa tadi enggak saya ingin Sok promosikeun naon dirinya di bedog naon ki. Karena mah nonton terus di channel YouTube Edi Bedog channel. Nuhun. Nu tos lalajo
YouTube-na Edi Nonton. anu tos lalajo YouTube-na Edi Bedog Channel. Dukung terus, doakeun, tong bosen nontonnya, kritik jeung saran di bawah ini. Subscribe, klik, dan komen. Nuhun. Maju terus, karya anak Sunda, jati diri Sunda, tembokkeun. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe Edi Bedog Channel. Lalu tekan tombol lonceng di bawah biar kalian gak ketinggalan video-video kami selanjutnya.